Harita teh wanci teu karasa. Geus nyarelek beuki peuting. Meh bae nincak ka tengah peuting anu jempling. Di langit bentang-bentang siga numbung nemongan, katutup ku mega hideung nu baradag. Ciga nu miluna langsa kana nasib anu keur kasorang ku si Darim. Angin gunung ngahiliwir mawa tiis. Ngagelebug nebak tatangkalan di jalan satapak anu barala ku kakayon. Si Darim geus kaluar tina guhana, tuluy ngetayep lalaunan, teu beda ti ucing ngintip beurit muru kana hiji batu badag anu nangtawing di sisi jalan. Bari nyekel pageuh bungkusan bedog, si Darim neuteup ka handap suku gunung. Katenyo, cahaya obor peting kurilap beki deukeut. Waduh, bener cek si Aki euy. Warga keur muru ka darieu mun loba kitu. Waduh. Harewos si Darim bari hatena ratu. Ras inget ka dulur-dulur salemurna anu aina keur kapoekan ku fitnah. Harita teh rombongan juragan Sasmita meuni oyah-oyahan bari lalumpang. Ngalit ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang muru ka arah gunung. Aya kana 17 urang mah, 10 warga anu kahasut, 5 urang anak buah juragan Sasmita anu marelu, katambah Ki Sanca jeung juragan Sasmita. Eta aleutan teh teu karasa beuki ngadeuketan ka si Darim nu keur nyumput dina batu. Aleutan meuni peting laliud, nyorot-nyorotkeun oncorna ka saban juru tetangkalan jeung sela-sela batu. Nalika cahaya obor nyorot kana sela batu badag, teu kanyahoan salah saurang warga kadenge aya nu ngajerwok meuni tarik pisan. Oloh, batur mur. Dulu itu siga si Darim. Ceuk eta jalma nu teu lian nyaeta Mang Acim. Bari nyurungkuikeun oborna ka arah batu badag. Atuh rombongan warga langsung ngaraandeg. Oncor-oncorna disorotkeun ke arah batu nepi ka caangem prai. Juragan Sasmita jeung Ki Sanca maju ka hareup bari seuri. Nenyo si Darim geus kanyahoan. Hei, Darim, wani oge euy, maneh nemongan. Ceuk juragan Sasmita bari molotot. Nah, geuning silai nyumput siga beurit Darim. Geus beres boit ilmu setana euy. Si Darim lalauna nangtung kaluar tina panyumputanna. Juragan, kuring ka dieu teh nyingkur sangkan lemur teu geger ku fitnah anu disebar ku anjeun. Alah, tong loba alesan cilaing Dim. Ki Sanca katanya maju bari nyekel bedog. Denyo dulur-dulur, si Darim geus wani ngalawan. Serang dulur-dulur. Atuh warga anu mimitina ragu tapi nanyok Ki Sanca kitu mah. Harita maranehna oge milu kagebah. Si Darim geus teu bisa dicicik. Nenyo rombongan nu rek narajang, harita si Darim lalaunan muka kain bodas anu mungkus bedogna. Hiu, hiu. Sora eta bedog teh ngahiung sedih, ciga sora Cipanon anu murag tina soca Aki Wiranta baheula. Atuh warga anu tadi narek narajang teh dadak sakala ngarandeg. Hatena anu tadina teas ayeuna mah dadak sakala jadi laleah, ciga aya kasedih anu nyerep kana batinna. Lah, sora naon eta euy? Ceuk salah saurang warga, ngadeg-deg oborna beh murag. Nenyo kitu Ki Sanca mekeun. Nenyo warga mimitian laleah hatena. Setan, ieu mah panyerepan. Raga maneh sapat ku bedog dewek sia Darim. Jeleng, Ki Sanca luncat, awakna hampang, tapi miboga tanaga ciga banteng bayangan. Manehna narajang, bari nyabetkeun bedogna, nu katelah sabetan orewelang. Siu, bedog teh
nyuk nguru kana beung si Darim. Si Darim teu gimir, barang bodog geus deukeut si Darim ngageserkeun suku kencana ka tukang. Awakna mengpar seutik nyingkahan sabetan. Wer. Angin tina bedog Kisanca nebak buk si Darim. Kisanca muterkeun awakna, bedogna disabetkeun deui ti handap. Rek nugar tur si Darim. Si Darim rikat luncat ka luhur. Nalika suku manehna nincak deui taneuh, bedog nu masih aya dina sarangka teh ditakiskeun. Kisanca beuki maceuh, bedog diangkat luhur-luhur, tuluy dikadekeun sateker kebek muru kana mun-munan. Si Darim nangtung panceg, masang kuda-kuda pageuh bumi. Bedog dina leungeunna diangkat pikeun nahan. Trang. Bedog Kisanca nu sakitu seukeutna teh dadak sakala atuh kaum dangu potong jadi dua. Kisanca ngajerit. Awakna kabetas ku kakuatan sima anu kacida hebatna, nepi ka manehna ngacleng aya kana sabara lengkah. Tuluy nang karak bengkang dina taneuh. Warga anu nanyok kajadian eta beuki soak, mimitian sadar yen Juragan Sasmita teh salila ieu geus mere pituduh anu salah.